mah. Mang Asep cenah naha Mang Asep enak make kopiah gitu. Nah, teu manggung atuh naon. Tong ngap sepi tuh. Dari nu hajat ya oge. Heuh keur naon cenah di nu hajat? Lamun Mang Asep atau ngawinkeun budak atau nyunatan lain abi nu hajat mah da rekan ieu mah. Kitu rekan we da babaturan mah hajat gitu. Jeung saha cenah Mang Asep di dinya? Oh loba pisan seniman. Sing sok temongkeun cenah. Tuh. Baan no gitu ya. Ku abi ditemongkeun. Da ieu anu Facebook can dimonet-monet teh teh. Facebook teh anjing. Ti anjing. Carekan ka cimetana. Karang bawa duka Facebook lah. Konten we unggal poe beak duit beak naon. Ide teh da kudu pikiran teh. Dolar Eueuh dimonet mah teu. Anu dimonet kudu dimonetna. Naon we teh alasanna teh? Make Heeh. Naon alasanna teh supaya henteu turun duit. goblok ya. Goblok. Ieu sarua nih. Sarua eta komo rungkat. Kamu rungkat ieu mah. Rungkat pisan ieu mah. Tuh. Ieu rungkat kabeh. Itu rungkat sakabeh-kabeh. Jadi apa teh geus semangat konten deui we Urang mah mun geus monet da geus turun cai dolar semangat deui urang mah. Puguh kuli oge. nya bener. Kieu mah naon oroyam Orayam. Tutup akun we meureun. Itu aya tutup. Tutup akun mah da karep-karep keneh di monet merenya. Tutup akun mah sian we. Sahayuna lah pokona. Sok atuh tameta tingali perhatikeun tah akun si Abah atuh. Perhatikeun aya anu KWJ nya piraku teu kabaca. Piraku atuh da eksis mahna oge. Udah daftar urang teh. Daftar aja anjing. Tah gitu, pokoknya breaking news yang terbaru. Mang Asep seperti biasa lamun di ending video teh cenah kudu make dedengeun naon cenah. Sok atuh tah. Berbei.